warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang hidup di bumi. Mudah-mudahan hidup anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Tekenging hilap saupami dinten ayeuna aya rerencangan urang anu nuju teu damang, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Sate acan dikawitan kanggo diajar bahasa Sunda, hayu urang maca doa heula dikawitan ku maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng Bu Entin dina pangajaran bahasa Sunda. Minggon kamari hidup parantos ngadangukeun lantunan pupucian. Kanggo dinten ayeuna hidup bade diajar kecap rundayan. Dinten ayeuna bade diajar kecap rundayan. Rarangken hareup di kati. Kecap rundayan artinya kata yang telah diberi imbuhan. Upami dina basa Sunda nyaeta kecap anu bentuk dasarna geus ditambah ku rarangken atanapi imbuhan. Imbuhan anu bade dipelajari dinten ayeuna nyaeta di kati. Contoh kecap diajar ngagunakeun imbuhan depan atanapi kecap rundayan atanapi rarangken hareup di. Imbuhan sareng rarangken hareup teh artinya sama awalan. Kecap diajar mangrupakeun kecap pagawean di anu nulisna biasana sok dihijikeun. Kata dasarnya atanapi kata asalna kecap diajar nyaeta ajar. Contoh kalimah danu keur diajar basa Sunda anu kalebet kana kecap rundayan nyaeta diajar. Nyaeta kecap kabawa. Kecap kabawa menggunakan imbuhan depan atau kecap rundayan atau rarangken hareup ka. Kabawa mangrupakeun kecap pagawean. Kata dasarnya atau kecap asalna kabawa nyaeta bawa. Contoh kalimat buku abdi kabawa ku Udin anu kalebet kana kecap rundayan nyaeta kabawa. Contoh anu katilu titajong. Kecap titajong menggunakan imbuhan depan atau kecap rundayan atau rarangken hareup ti. Titajong mangrupakeun kecap pagawean. Kata dasarnya atau kecap asalna titajong nyaeta tajong. Contoh kalimat Adi titajong kana batu. Nu kalebet kana kecap rundayan nyaeta titajong. Ayeuna tingali ku hidup ieu kalimah. Boro osok di popoho. Saha anu terang, mana anu kalebet kecap rundayan. Di popoho Bu Guru, leres. Nah, saha anu tiasa mana kecap asalna mana nganggo rarangken naon. Di popoho kecap asalna popoho nganggo rarangken hareup di. Betul. Siap. Saha anu tiasa ngajawab? Kalimahna caina kapentrang ku panon poe. Saha anu tiasa ngajawab?
mana anu kalebet kana kecaprundayan. Kapentrang Bu Guru, leres. Ayeuna saha nu tiasa ngajawab? Kecap asalna naon, nganggo rarangken naon? Kapentrang, kecap asalna pentrang. Rarangken hareupna ka, pinter. Dilihat di buku paket halaman 15. Di situ mencari kecaprundayan. Nanti setelah ketemu kecaprundayan, cari rarangkennya apa ya, rarangken hareupnya apa, kemudian kecap asalnya apa. Untuk mencari kecaprundayan itu dicari dari syair pupujian yang ada di halaman 12, 13, 14, dan 15 ya. Dicari dari syair-syair pupujian itu, kemudian isikan ke dalam kotak yang ada di halaman 15. Setelah itu, setelah diisi, dipoto, kemudian nanti kirim ke GCR. Sakitu materi anu didugikeun kanggo dinten ayeuna perkawis kecaprundayan ya. Tah engke hideuk milarian anu kalebet kecaprundayan nyaeta dina syair pupujian. Mingguan kamari hideuk parantos ngadangukeun lantunan pupujian. Tak engke ku hideuk tiasa diterapkeun anu bumina caket musola atanapi masjid. Saupami sate acan salat tiasa ngalantunkeun heula atanapi ngawihkeun pupujian. Kanggo tugasna ku hideuk tingali dina video pembelajaran ini ya. Nah, teu kenging hilap ya. Ngajinya yang rajin, tadarusnya yang rajin, sholatnya yang rajin, berdoanya juga yang rajin ya. Semoga kita selalu sehat. Jangan lupa jaga protokol kesehatannya. Apabila keluar, gunakan masker dan selalu cuci tangan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui minggon nu bakal dongkap.